Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wanohkeun wasta punten Syara Ma'aldana ti Prodi Pendidikan Bahasa jeung Sastra Daerah di STKIP Muhammadiyah Kuningan. Di dieu abdi baris ngadugikeun materi ngeunaan aplikasi Fokuski presentasi. Nu mimiti nyaeta aya wangunan aplikasi Fokuski presentasi. Fokuski nyaeta salah sahiji software nu dipake pikeun nampilkeun bahan presentasi. Aplikasi ieu dijieun meh para pangguna tiasa nyieun presentasi animasi anu interaktif ngeunaan rupa-rupa topik. Aplikasi ieu oge didukung metode drag and drop pikeun ngamudahkeun ngadamel presentasi. Fokuski nyadiakeun kanvas nu euweuh watasana pikeun ngedit jeung nyesuaikeun. Janten teu kedah hawartos upami gambar nu ku urang perbesar atawa perjelas eta bakal burem. Fokuski ieu oge mirip jeung PPT, nanging tampilan Fokuski ieu leuwih menarik. Cara nyieunna saeutik leuwih rumit, tapi upami urang bener-bener daek bisa nyieunna, urang bakal meunangkeun hasil anu hade. Sateu acana urang ngaaplikasikeun software ieu, urang kedah apal heula naon sih fungsi tina masing-masing ikonna nu disadiakeun dina aplikasi eta. Supados engke urang bisa mulai nyieunna meh teu bingung. Software Fokuski teu acan rea nu make kusabab masih asing keneh dina cepil urang sadaya. Software Fokuski ieu oge saparona layananna eta ngagunakeun akses nu berbayar. Misalna upami urang bakal ngapublis karya urang, janten bakal beunang biaya. Tina tahap ngadamel Fokuski, urang teu kedah terhubung kana internet. Nanging pikeun sabaraha layanan, urang kudu kahubung kana internet. Misalna upami urang bade nambihan gambar-gambar nu asli nu aya dina aplikasi eta, urang kedah kahubung kana internet. Aplikasi Fokuski eta miboga fungsi. Fungsina nyaeta nu mimiti nyajikeun template nu leuwih loba jeung menarik. Nu kadua mampu ngabangkitkeun kahayang jeung minat anyar, ningkatkeun motivasi jeung rangsangan kagiatan belajar. Nu katilu aya Fokuski mangrupakeun salah sahiji software presentasi nu pamakeanna cukup gampang jeung hasilna leuwih hade. Nu kaopat, Fokuski nyadiakeun leuwih loba deui template nu bisa dimangpaatkeun pikeun nyieun presentasi. Janten teu kedah hese-hese ngadamel ti mimiti, guru tinggal ngalakukeun pangeditan tina template nu aya jeung sesuai kana kebutuhanna. Nanging guru oge bisa ngadesain sorangan. Nu terakhir fungsina nyaeta mampu numbuhkeun jeung ngembangkeun ide kreativitas dina ngadesain. Sakitu anu dipikahatur, kirang langkung nanyungkeun dihapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.